A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun utawi iki iku pasal ing dalam martelaaken al-amwad utawi piro-piro harta allati kang talzamu wajib biha ing dalam amwal po az-zakatu zakat iku sitatu anwa'in enam piro-piro warna An'amu sawiji ingon-ingon warnak dani lan emas perak wal muasyaratu lan piro-piro cucukulan wa amwalu tijarati lan piro-piro harta dagangan. Bismillahirrahmanirrahim. Ieu pasal bade ngajelaskeun pirang-pirang harta anu wajib dijakatan. Zakat teh salah sahiji tina bagian rukun Islam anu mana diwajibkeunana dina tahun kadua tina hijrah. Dalilna wajib zakat diterangkeun dina Al-Qur'an sareng dina hadis. Dauhan Allah, khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakim biha. Cokot sodakoh ti harta maranehna anu maranehna ngabersihkeun jeung numbuhkeun maranehna kalawan eta sodakoh. Surah At-Taubah ayat 103. Oge dauhan Kangjeng Nabi ka Mu'adz bin Jabal saurna fa'alimhum annallaha iftarada alaihim shadaqatan fi amwalihim tu'khadhu min agniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Hartosna mangka bere penerangan ka maranehna saenyana Allah geus ngawajibkeun ka maranehna sedekah dina harta maranehna anu dicokot ti anu baleunghar maranehna jeung dibalikeun ka fakir miskin maranehna. Riwayat Al-Jamaah ti Ibnu Abbas. Zakat teh aya dua, hiji aya zakat mal nyaeta zakat harta, kadua zakat fitrah. Ari zakat mal nyaeta zakat harta anu wajib dizakatan teh aya genep rupa. Nu kahiji an-na'amu nyaeta ingon-ingon, ingu-inguan seperti onta, sapi, kerbau, munding, embe sareng domba. Sakumaha kauni dina hadis-hadis sahih di mana Abu Bakar radhiyallahu anhu ngirim surat ka Anas waktos anjeunna ditugaskeun ka Bahrain sebagai amil zakat. Fi arba'in wa ishrina minal ibil pamaduna hal gonam. Dina 24 onta kahandapnya tina 24 onta handap nepi kalima zakat hiji domba. Riwayat Imam Al-Bukhari. Nya kitu deui sapi, embe, domba diterangkeun dina eta hadis. Syarat wajib zakat dina ingon-ingon hiji kedah haul artina tos jejeug sataun nya. Dah tos jejeug sataun. Sakumaha dawuhan Kangjeng Nabi la zakata fi malin hatta yahula alaihil haulu. Henteu wajib zakat dina harta sehingga jejeug satahun. Riwayat Imam Abu Dawud.
Nu kaduana ingon-ingon anu wajib di zakatan teh nyaeta syaratna diabur nya dina kadaharan anu mubah atawa jukut anu mubah. Dawuhan Kangjeng Nabi bisa imatil ghanami zakatun nyaeta dina domba anu diabur wajib zakat. Riwayat Imam Al-Bukhari. Nu katiluna nyaeta syaratna ingon-ingon wajib di zakatan teh kedah nisab sakumaha diterangkeun dina surat Sayyidina Abu Bakar saurna ari mimiti nisabna onta nyaeta 5 tina 5 onta zakatna hiji domba anu kurang teu 5 onta hanteu wajib zakat tuh. Lajeng ari mimiti nisabna embe nyaeta domba 40. Ari zakat nati 40 domba nepi ka 124 domba nyaeta zakatna hiji domba anu umur satahun. Jadi ti 40 domba anu ka 120 zakatna hiji domba umur satahun. Teras ti 120 hiji dugi ka 200 domba eta zakatna 2 domba. Teras ti 200 hiji domba dugi ka 300 domba zakatna 3 domba. Jeung saterusna saban-saban 100 tina domba zakatna hiji domba ya. Lajeng ari mimiti nisabna sapi nyaeta 30. Ari zakatna dina saban-saban 30 teh sapi hiji ya. Sapi hiji sapi umur satahun. Tina saban-saban 40 sapi zakatna hiji sapi umur 2 tahun. Gitu. Salajengna harta anu wajib di zakatan tewan nakdani nyaeta emas perak. Emas perak dauhan Allah walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata wala yunfikunaha fisabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Ari jalma-jalma anu nyimpen emas perak jeung kumaranehna hanteu diinfakkeun dina taat ka Allah mangka bere nyaho maranehna kalawan siksa anu nyeri. Yusra At-Taubah ayat 34. Ari syarat wajib zakat dina emas perak hiji haul nya. Hiji haul jeung sataun, kadua ulah perhiasan anu nya, ulah perhiasan anu mubah, katilu kedah nisab nya, kedah nisab. Salajengna harta anu wajib di zakatan teh nyaeta papelakan saur di dieu wal muasyaratu nyaeta sisikian jeung bubuahan. Sisikian anu kudu di zakatan teh nyaeta sisikian anu jadi kadaharan pokok anu bisa disimpan seperti mana pare, naon deui jagung, gandum sareng syair sareng anu sanesna. Ari buah-buahan anu wajib di zakatan nyaeta buah kurma jeung anggur. Sapertos kitu. Zakat sisikian jeung bubuahan kudu saatos nisab nya. Ari nisabna teh nyaeta 5 wasak bersih tina cangkangna kitu. Lajeng anu kaopatna nyaeta zakat teh harta nu wajib di zakatan teh nyaeta barang dagangan. Dalil wajib zakatna barang dagangan nya
Dauhan Allah, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Jalma-jalma anu ariman, infaqkeun sabagian tina hasil usaha aranjeun anu harade. Ieu surah Al-Baqarah ayat 267. Diriwayatkeun ti Sumarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marentahkeun ka abdi sadaya supaya ngaluarkeun sedekah tina barang-barang anu disadiakeun pikeun dijual. Jadi riwayat Imam Abu Daud sareng Imam Ad-Daraqutni. Ari syarat zakat harta dagangan kudu halal nya jejeg sataun sareng kudu nisab gitu. Dihitungna dina akhir tahun. Ari nisabna sarua emas perak, tegasna mah saharga 85 gram emas murni. Jadi lamun harga emas murni 100.000 rupiah sagramna nya, misalkan gitu, maka nisab zakat daganganna nyaeta 8.500.000 rupiah. Itu mah contoh unggul. Meh teu lobang hitungna. Wajibuha ari wajibuha lan utawi wajibe zakat dagangan iku rubu'u usrin saparapat perpuluh kimatin rega urudi tijarati piro-piro barang dagangan. Urudu tijarati utawi piro-piro barang dagangan warikazu lan emas perak. Pependeman rikaz wal ma'dinu lan emas perak pertambangan. Ari zakat anu dikaluarkeun tina barang dagangan sarua jeung zakat emas perak nyaeta saperopat puluh nya. Sareng rikaz anu kalimana emas perak pependeman jahiliyah nyaeta tegasna mah emas perak anu kapanggih ti jero taneuh sarta disimpenna memeh Islam. Nah anu nyimpenna teh ti kaum Nabi Isa atawa Nabi Musa atawa anu sanesna. Tapi lamun pependemanana Islam seperti aya gambar raja Islam atawa aya tulisan Quran, maka lamun puguh anu bogana kudu dipulangkeun ka anu bogana. Lamun hanteu puguh anu bogana mangka eta barang lukotoh anu kudu disalabarkeun nya barang tetemuan. Dina rikaz syarat kudu emas perak jeung kudu nisab kitu nya. Ari zakatna teh khumusun nyaeta khumus 1/5 nya. Sarta dipasrahkeun saperti masrahkeun zakat. Jeung henteu disyaratkeun ieu zakatna teh kedah halal nya. Dawuhan Kangjeng Nabi wa firikazi al khumusu, jeung dina rikaz nyaeta pependeman jahiliyah wajib dikaluarkeun 1/5. Ya riwayat Imam Al-Bukhari sareng Muslim. Salajengna ma'din wal ma'dinu emas perak anu diusahakeun ti pertambangan. Jalma muslim anu ngusahakeun emas atawa perak ti pertambangan wajib ngaluarkeun zakatna 1/4 nya atawa 2,5%. 2,5%. Sareng kudu nisab. Oge henteu disyaratkeun kedah halal nya, henteu disyaratkeun kedah jejeg satahun. Dauhan Allah, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh
jalma-jalma anu ariman infakkeun ku maraneh sebagian tina hasil usaha maraneh anu harade jeung sebagian tina perkara anu ku kami dikaluarkeun tina bumi keur maraneh. Surah Al-Baqarah ayat 267 gitu. Lajeng Al-Hakim ngariwayatkeun yen Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nyandak sedekah di pertambangan emas Khobaliyah. Ya, seperti kitu. Salajengna ari zakat fitri tadi aya zakat mal zakat fitri mah nyata zakat anu dikeluarkeun di malam Idul Fitri tanggal 1 Syawal diperdukeunana dina taun kadua tina hijrah Nabi. Ari dalil wajibna zakat fitri hadis Ibnu Umar saurna faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri min ramadhana sa'an min tamarin aw sa'an min sya'irin alal abdi wal hurri wal zakari wal unsa was saghir wal kabiri minal muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam parantos ngawajibkeun zakat fitrah dina bulan Ramadan sakulak tina korma atawa sakulak tina syair ka abid jeung jalma merdeka ka lalaki jeung ka awewe oge ka budak jeung ka kolot ti golongan muslimin. Riwayat Imam Al-Bukhari. Sapertos kitu nya penjelasan singkatna, mudah-mudahan aya manfaat. Sakumaha disebatkeun dina nadom Sundana. Pirang-pirang harta wajib di zakatan aya genep kahiji sato ingonan emas perak pirang-pirang pepelakan nu dialap kakuatan kaya beras jagung gandum jeung bangsana naon bae nu biasa di negrina warna anu kaopat harta dagangan najan hina kaya bandar rorongsokan saparapat perpuluh harta dagangan mun geus nisab eta jadi kewajiban 5 rikaz maknan warna kagenepna rikaz rejeung mak dan teh kieu bedana ngaran rikaz nu disebut harta korun pependeman jahiliyah tahun-tahun ngaran rikaz mah tempat anu dipasti emas perak anu didamel ku Gusti wallahu alam bisawab.